warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang Yan, Bulan Mang Ita, nya Abah Ita. Mung sebutkeun Mang anu kolot anu masakeun mane. Aya Abah mah mung sebutkeun Abah teh aya ujang. Urang pengalamannya dina seni najan geus kolot resep keneh wae nya Mang Ita nya. Tah ayeuna Mang Ita sajroning jeung Abah ngariung kumaha ieu tanggapan Mang Ita ti bareto keneh saja. Tanggapan jeung Mang Ai nya almarhum atau jeung Kang Mamat waktu main di rest area-nya tahun 2017 nya. Harita Paruki nya di KPK nya nyunkeun lagunya itu teh. Lagu nan Samoja urang teu apal. Aduh eta mah padahal eta keneh heuh kemang asihnya. Nah kitu na lantaran urang mah baton teh diulik nya ku budak ngalora wae nu nya ya urang tuna leungiteun ngarannya kemang asih teh jadi Samoja baton mah nya. Eta teh kieu bah. Kumaha Pak Haji Luki minta lagu kemang asih. nya Sabenerna mah eta teh lain teu barisaeun. kumaha Ngan dia teh hiji hiji kulo bangukut penyakit. Penyakit pohon. Penyakit poho dikukut. Eta Nah, lagu mah arapa nganggo poho deui. Tah Nah, gitu nya. kumatak penyakit poho teh ulah dikukut, bah. Hapunten kapaluki nya kapungkur mungkin lagu aduh ka Haji Barkah oge nya. Cek ye ari Mang Ita. Pengalaman Mang Ita ye nepi ka mana dina kesenian teh? Jero ngagu. Hari mah Cik. paling aya anu mangil gitu lah. Gitu nya. Nu mangil aya Aku Susan nya. Oh jeung abahnya. aya nu ka Sukabumi. Jauh lampar. Aya nu ka dieu ka Paseban. Aya deui nu ka dieu ka naon teh ka Cipatat Raja Manala. Oh Raja Manala nya. Irawa nya. Ka Ciyo ka mana teh? Ka Cibingbing nya. Lain ka itu. Ka Garut. Ka gunung itu teh naon ka Raja naon Gunung Guntur. Gunung itu gunung lah. Lembang. Oh, Gunung Lembang, ya Lembang. Oh, di Lembang Bintang Gunung Perahu. Kurang Kolot bare lepo. Gunung Lembangnya, lain Gunung Lembang. Tangkuban Parahu. Eta teh abah nu ngajong teh eta teh. Di Tajong jadi nangkup Tangkuban Parahu. Mantak tadi ge cek abdi naon. Teh poho. Boga penyakit. Penyakit Itu poho. penyakit poho dikarukut. Ulah eta teh Pak. Nah, jadi gitu bahnya aing ngaran dina seni mah. Urang teh istilah nama hiji dina jiwa urang kudu ngancik heula nya Bah. Nyata jiwa rasa seni. Ayeuna urang resep kana seni dina jiwana rasa seni dah are-are kan dina teh Bah. Jadi kan dina teh ukur rasa pungkul. Kamu urang boga rasa sirik nya. Jadi urang mah beli resep kana seni teh kudu barijeun dibarengan ku rasa ngamumule. Ngamumule. Kakarek hayang bisa na teh nya Bah. Tapi Tapi lamun teh dibarengan jeung rasa ngamumule mah tah engkena teh kitu. Jadi kana seni teh asal geus bisa geus cuul. Tah rasana can aya Bah. Tah jadi urang mah dina seni mah lain kuna naon nya Bah. Ieu teh pan warisan heuh karuhun urang baheula elek usaha deui di mumule. lamun cek Nah, urang. urang teh meureun incu-incuna karuhun. Urutan kumaha ke anak mudanya. Gitu. Urang teh Jadi orang mah istilahna mah nyontohan teh bahnya ieu mah kanu generasi penerus sok urang mumule seni Sunda teh gitu. Kiraku hari orang Belanda, orang Jerman, bararisa bahnya ngacapi, ngebiola, ngenang, ngebonang, nyuling. Kiraku aya urang Sunda rek eleh ku urang deungeun gitu nya Bah. Nah, jadi pengalaman Abah teh dina seni teh jero oge nya Bah. nya Ya. Abah teh. Nah, ayeuna ieu cekelan Abah teh karana teh biola nya Bah. Biola. Tos adangnya, adang pertama, adang sobri nya. Oh, emut keneh larajo ari ke sakola dia di segitiga berjung wah nyeng aya cara ayam gitu nya. Tak kitu nya mah nya. Urang jasa patepung pamprok deui nya. Bari jeung batur urang tos teh raya mulih
Ya. kan kagungan anak diangkir itu kagungan anak Mang Ai urang doakeun ku arangnya Mang Dalan Kang Mamadnya kum sadayana we Ya. Mang Egi nya urang doakeun kurang anu tos ngantunkeun muga sing tapi iman Islamna nya atuh nya kuburan anak. nya Ya ieu mah wabil khusus nama bah kanu sok sasarengan we gitu. nya Acara manggung gitu nya Ya. sareng urang-urang Ya, Mangna, geus Kang langsung Wawan dipayun dua es nya ngantunkeun urang Iya. urang doakeun Kang Edi Bah. ya, anu nyeng Nah, heret gitu. gitu. Yo. Ya Supriyadi anu di mau dibedakeun pajarkeun somong cenah. Ka ujang aya keneh rakana Supriyadi ya di Jalan Sukabumi Jalan Jakarta ya. Maleer halo Maleer ya Kang Momol yeuh. Nah aya keneh Rukman ya. Atuh nu dia emang Hasan gitu nya di kejaksaan anu ngana mah teh pensiun atuh begitu nah pahanapi ya lurah utama sama lurah Lijajah lurah Baros anjeunna nya mantap masih rencangan abah kayak gitu salam ya ayo maka sebutannya di hiji Nabrak mun dipepek nabrak. ya Dinabrak abdi nabuk. nabrak alhamdulillah mana Garut Nabrak itu. nagrak tuh nagrak tuh Nabrak. nagrak ya Hampir pertengahan Cikalong. nya nagrak ari abah mah ngotot kawo ya cara main keluar mau ngaprak kalemur ieu teh nagrak teh aya bah ngaranna teh di Kampung Leuhang aya Kampung Nagrak di Ciamis lain di dieu tah daerah Caeke kaditu lah oh nagrak aya Kampung Nagrak nagrek menanya Nagrek aya nagrak aya nabrak aya eta mah tah ieu bareta abah keur manggung sok resep teh nya hayang teh cubruk ada bawacan teh lenger keur ngopi cubruk ku sepeda atuh bae cenah hayang teh cubruk keur minum kopi teh cubruk ku sepeda jadi teh cubruk pengalamannya Iya ya. atuh ka yang dahlan anu di mana di Pangalengan nya Kapten Dalan terus naon terus ngantunkeun istrina we di Sukamanah nya Kakak Dodi salam ye Kang Momor nya kapungkur ngamanggung di Mangliri pabrik-brik di kebon teh nguping ayeuna Sukamanah teh janten hotel aduh majeng mah nya cakat itu pangling cenah pemikiran itu mah nya nuhune mun sakitu we jaya deui ka Mang Ian oge hilap ka rancangan ngadamel Mang Ian teh nya di SPI nya alhamdulillah ka urang SPI teh hilap nya gitu nya bah ka Bagus mana teh anu jangan anu sok tuang bareng ginian Pakusna Pamisna nya kade tutut tutut kayak sama teh bah abdi mah nya ye lamun keur paralai ngopi sok pesen eta teh pesan tutut mang tutut siap ya abdi masak tutut tah pesen tutut nanti incu abah banyak Wiwit wit pesen tutut 3 kilo pasakeun ku abdi ya anjing da cara ka Padamelan wah di Padamelan juga meri bah juga cocok saep tutut da maronyong bah teu bisa nyarios monyong da bangun cokan tutut gitu alhamdulillah teh bah di Padamelan seueur nu pesen abdi teka tangani online abah atunya emang gitu teh dasar mengda jangan sampai putus harapan walaupun kita sudah tua bisnis banyak cek tadi masih ada jalan lain ke Roma jalan Cimini bisa ada jalan Cibobar Manganya jalan Jakarta bisa ke Roma mamanya tapi tahun lempang naik kapal udara mandina lagu kieu bah banyak jalan menuju Roma. Paling enak Roma biskuit gitu kan. Tapi kemari anu katipu. Kumaha cenah? Kongguan nya palsu. Diciriin abang dongkap ke manggung. Pasti wah hebat kongguan yo. Baru mari urang. Ai teh jalannya opak. Waduh, opaknya. Opak teh ya angreng aduh. Jadi didinya nya kanehan cuma atuh tilap ka urang celak nya sacelaknya urang Gunung Halu urang Galanggang nya batur Abah Hungkul nya terus ame calung
Wanarang nya, Ah, Narabang, gitu, nya. Mang Egon. Ya. Mana? Carung Cileuweung, Tutugan, Panjuran 12, ya. Cahya Sumirat, ya. Mang Iwit, Mang Nana, urang sebut. Eta teh hayang ka dieu cenah. Mun keju waktu minggu urang kempel, Mang Iwit, Mang Dada. Ieu bewa sakantonan. Mang Iwit ke minggu ayeuna urang kempel. Di bumi pun anak. Bade naon? Dina raraga ngariung kacapi jeung nyekelan kenang. Lain rek di geunangeun akanya. Batur mah dina ulang tahun, urang ulang tahun. Dina raraga ngariung kacapi. Bari jeung ayeuna haleang atuh kate Lia nya. Tusa Risma nya. Minantun Mang Ayi almarhum ugawe sing tiasa darongkap gitu. Mingon ka enjing. Insyaallah urang jebiarkeun bae teh bah ka abdi teh ieu aya nu usul. Usul kumaha? Iraha mah cenah nyieun konten teh di ditu cenah bah. Di mana? Di Taman Sari. Di Taman Sari Bandung. Oke. Hayu teh. Cing teh saha wae personilna? Biasa we anu sok aya di teh. Batrok Kang Ari. Abdi. Nya. Yang kemah dirempegan tukang biola di sana. Digiring Da di ditu teh cenah bah. Engke poe naon tanggal sabaraha wartosan di abdi rek ngumpulkeun penonton. Lobana. Siap cing teh. Kira nyekret bisa kaliannya. Cek abdi teh Taman Sarina lebah mana ye? Aja Payunan kebun binatang cenah. Engke nu nonton oge monyet jeung aduh panjang. Monyet jeung cenah. Tadi kebun binatang atuh Pak. Sah nu lalajo paling monyet jeung panjang bae monyet jeung ge resepeun. Resepeun mah cenah nya di jauh. Ayeuna ramuan ya kacapi asupkeun ka itu. Naon teh? Tah seueur pan di dieu. Betul. Teh seueur Jadi Pak. ngobrol beuring aja. Mangitan atau repat Beusi lagu. sindiran. Gitu. Pindah atau saya. Kacapina. Nah, nu memang nyata lagu nu tos aya tapi ku biola. Jadi orang nama-nama ieu yen urang teh seueur sahabat-sahabatna. Atuh ka mangi anu di anu di Poral teh. Oh, Mang Mang Nai. Haturan sumping ka abahnya gitu. Ya ulah mah ku abah. Datang kamari kawasan kan nuju ngadamel kan. Bah cenah ukeun bae cenah naon aya ngadamel mah da urang tengah ganggu padamalnya. Aduh gitu mah nusa kita ngobrol-ngobrol dari pengalaman sama Ita nya. Bae jeung urang Mang Ita tos sepuh masih semangat. Ya geuning dina obrolan teh kitu bahnya sampai narawas ka Bah Ita. Maaf teh Bah pengalaman dina seni. Wah, jero pengalaman teh. Ayeuna narawas abah mah abdi geus bogoh. Panjang pengalamanana teh jiga susukan Citarum. Panjang. Iya rasuna Pucikpal ya. Sareng muning kawangi ya. Terus di Sekar Balebat ya. Mustika Sari anu di ieu kenal ka abah mun nya kitu aya mah tuh nanomanan ka Mang Bubun we nu aya kene iraha urang tepang sono abah ka Ajit nya ti Balebat hiji deui nya mah sadayana ge Mang Pitu tos ngantunkeun jeung Mang Yana tayana rencangan sakola eta teh Yana ieu organ putra palurah nya Kadigana ieu abah rencangan abah nu kapungkur digana aya mah separaha deui nya Pak. Ka abah mah muteun keneh ka Lain ieu mah abah ka rencangan abah mun ditata hiji-hiji cenah poho deui nya Bah. Ya ari poho mah henteu mu anu kenalin deket teh pernah kana seni nya alhamdulillah. Tapi aya nu poho teu? Aya. Tuh, udah penyakit. Aya nu poho Penyakit mah. poho itu. Kabogo Tuh. poho da anu nyari mah nya tong dikudu diingat-ingat. Tah para lagi sadayana dina ngawanggong ieu pribados sareng kasepuhan. Kitu geuningnya lalakon Bah Ita, kitu lalakon Bah Atrok kitu. Jantan ieu mah etang-etang banyol gitu nya banyak urang mah heureuy we daripada ngalamun bari jeung ngenyotan udun. Ai kieu bari ngawanggong kan udun teu karasa seepnya Bah. Di kopi saat tuh. Tah atuh kapalogi sadayana ieu mah bilih anu kasinggung nya Bah. Ampura gitu nya da ieu mah sanes bingung nya mah heureuy banyol gitu tah.
rupina mangsa kitu banyak urang teh dina heureuy Banyol ieu mudah-mudahan we sasieun sabeunyeunana mugia sing ngajantenkeun jantan tuntunan. tah sing jantenkeun tuntunan kalau parogi sadayana atuh lamun sae saur parogi sadayana nuhun atuh lamun kirang sae ulah kirang-kirang ngahapunten nya bah tah kitu atuh kumargi kitu urang tutup kelambahnya dugi ka dieu dan insyaallah manginten penak deui sareng primados tilu ese ye urang ngabanyol deui nya eta waktu salakon urang nuju di Jerman nya kantos urang di Jepang di Jepang di Jerman tuh terus kemana di Tiongkok, Singapura, tentunya di Singapura. Tapi kan ngawin ke Singapura, bah 2 minggu sekali tapi banyak. Ngawin ke Singapura. Ke Singapura, Bandung gitu wahwi. Tang mah orang ngobrolkeun deui nya bah pengalaman urang anu waktu di luar negeri gitu. Ayeuna mah orang nyaritakeun teh di lingkung Bandung heula gitu tah. Urang mah urang Bandung. Gitu. Bahasa ge kudu diajar Bandung. Lajeng dari hage urang mumule. Ulah nu cahilat. Iya. Di ibarat jati kasih dikin kunci gitu. Bakolotok. Mbak Kolotok tuh di Laban Kacapina cacan atosnya. Iya. Kemari heuh gitu. Ku kasibukan teh ya. Kasibukan ya. Atuh begitu na sakali dina dari hapunten. Iya. Mung sakieu tontonan abdi nya dina Banyol mung dong hilap. Subscribe ari channel Sekar Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.